Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman ke-7 bagian Al-Mizanus Salis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mizanu ari timbangan asalisu anu katilu eta mizanu tamyizi timbangana ngabedakeun bisyawahidil ahkami karawan pirang-pirang kasaksiana hukum. Wa huwa ari mizanus salis eta tafsiliun bangsa perincian. Yang kosimu kabagi naon mizanus salis ila aqsamis syariati kana pirang-pirang bagiana syariat as-sittati anu genep. Ani negeskeun kuring al wujuba kana hukum wajib wa nudba jeung sunnah wa tahrima jeung haram wal karohata jeung makruh khilafal aula jeung khilaful aula wal ibahata jeung mubah fakuluma mangka ari tiap-tiap perkara in haza anu condong naon ma li aslin kana dasar biwajihin kalawan wajah sahihin anu sahih wadihin anu jelas labudda anu henteu aya jenisna jauh eta maujud fihi dina asal ulhiqo mangka disamikeun naon ma tah ya bihi kalawan asal wa ma ari perkara la anu henteu in haza fahuwa mangka rima eta bid'atun aran bid'ah wa ala hadzal mizani jeung luhureun ieu timbangan jaro lempang ngalakukeun toh lempang saha kasirun ulama seueur minal muhaqqiqina tina pirang-pirang ulama anu nganyatakeun wa tabaroha jeung ngadamel ibarat saha kasir kana itu syawahidil ahkam ya syawahidil ahkam min haisul lugati tina sakari sekirana lugat litakribi karana ngagampangkeun wallahu ari Gusti Allah eta alamu langkung uning sumakola tuluy ngadawu saha Syahzaruk wa aksamuha ari pirang-pirang bagiana bid'ah eta salah satu ayat 3 al bid'ah rupana kahiji bid'ah as-sharihatu anu jelas wa hiya ari bid'ah as-sharihah eta ma perkara usbita anu ditetepkeun naon ma min ghairi aslin tina tanpa dasar syar'iyyin anu bangsa syara fi muqabalati ma dina ngabandingana perkara sabata anu tetep naon ma syar'an dina syara'na min wajibin nyatana wajib aw sunnatin atau sunnah aw mangdubin atau sunnah aw ghairihi atau liyana wajib fa amatat mangka ngamautkeun mematikan naon bid'ah sunnatan kana hukum sunnah aw abdalat atau ngabatalkeun naon bid'ah hakon kana perkara hak wa hadhihi ari ieu bid'ah usriha eta syarrul bid'ah pangawona-wona bid'ah wa in kana sanajan aya eta laha pikeun hadhihi atawa bid'ah usriha naon alfu mustanadin 1000 dasar minal usuli tina pirang-pirang asal sandaran ya naon alfu mustanadin 1000 sandar minal usuli tina pirang-pirang dasar awil furu'i atawa pirang-pirang cabang fala ibrota mangka henteu jenisna ibarat eta maujud bihi kalawan mustanad asani ari anu kaduana eta al bid'ah bid'ah al idhofiyatu anu bangsa punten tadi teka tinggalinya minal usuli tina pirang-pirang asal awil furu'i atau pirang-pirang cabang fala ibrota mangka henteu jenisna ibarat eta maujud bihi dina itu mustanad asani ari anu kaduana eta al bid'ah bid'ah al idhofiyatu anu bangsa idhofa wahya ari al bid'ahul idhofiyah eta allati bid'ah tanapi perkara ketinggali ya tudhofu anu disandarkeun naon alati li amrin kana perkara lausul lima lamun ditarima lawan amrin minha
tina itu allati lam tasiha mangka henteu sah naon al munazaatu pertentangan fi kaunihi dina ayana itu amrin eta sunnatan sunnah au ghairu bid'atin atau henteu bid'ah salianti bila khilafin kalawan tanpa hilaf aw ala hilafin atawa luhuran hilaf mimma tina perkara taqaddama anu geus mimiti naon mah asalisu ari anu katiluna eta al bid'ah bid'ah al khilafiyatu anu bangsa hilaf wahia ari bid'ah ul khilafiyah eta al mabniyatu dijenengkeun dibangun atau alal aslaini luhureun dua asal yatajadzabuha anu silih tarik kana itu bid'ah naon kullun tiap-tiap perkara minhuma tina itu aslaini minhuma tina itu aslaini faman mangkari saha jalma eta qala lamun ngucap saha man bihadza kalawan ieu asal qala mangka ngucap saha man ari bid'ah ari perkara eta bid'atun bid'ah waman jeung ari saha jalmi eta qala lamun ngucap saha man bimuqabilihi kalawan perbandinganna ieu asal qala mangka ngucap saha man ari perkara eta sunnatun sunnah kama seperti perkara taqaddama anu mimiti naon mah fidor bil idarati dina ngadamel hiji organisasi tanapi perkumpulan wa dzikril jamaati jeung zikir berjamaah wa qala jeung ngadahu sa'al allamatu jalmi anu kacida alim supana Muhammad Waliyuddin Asyib As-Sabshiri fi syarhil arba'ina an-nawawiyah dina syarah arba'in an-nawawi ala qaulihi luhureun dauna sallallahu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari saha jalmi eta ahda salamun nganyar-nganyarkeun sahaman hadasan kana prakara anu anyar awa atau mengayomi atau ngalindungi sahaman muhdisan ka jalmi anu ngadamel perkara anyar falaihi mangka eta tetep luhureun man laknatullahi ari laknatna Allah wadakhala anjeun asub fil hadisi dina ieu hadis naon al uqudu pirang-pirang akan al fasidatu anu rusak wal hukmu jeung hukum ma'al jahli sertana teu ngarti wal juri jeung nyeleweng wanahwi dzalika jeung umpamane itu al hukmu ila akhirih mimma tina perkara la yuwafiqu anu henteu ngakuran atau nyocokan naon ma asyara kana hukum syara wa kharaja jeung kaluar anhu tina itu hadis man ahdasa naon ma perkara la yakhruju anu henteu kaluar naon ma andalili syar'i tina dalilna syariat kal masaili seperti pirang-pirang masalah al ijtihadiyati anu bangsa ijtihad allati masail laisa anu henteu aya eta bainaha di antarana masail wa baina adillatiha jeung dina pirang-pirang dalilna masail naon robitun persambungan illa dhannul mujtahidi angin persangkaana jalmi anu ijtihad wa kita batil mushafi jeung seperti nyerat mushaf wa tahriril madzahibi jeung ngabersihkeun pirang-pirang madhab atanapi tahrir eta nulis tahrir itu menyusun wa kutubin nahwi jeung pirang-pirang kutub kitab nahwu wal hisabi jeung ilmu hisab walidza jeung karana arahna ieu wa kharaja walidza kalan wa kharaja tayata qasama ngabagi saha ibnu abdissalami saha imam ibnu abdissalam al hawadisa kana pirang-pirang perkara anu enggal ilal ahkami kana pirang-pirang hukum al khamsati anu lima faqala maka ngadawu sa ibnu abdissalam al bid'atu ari anu ngaran bid'ah eta fi'lu ma ngalakukeun perkara lam yu'had anu henteu dikanyahokeun naon ma fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibatan boh eta ayana wajib naon ma
Kata ulumin nahwi seperti belajar ilmu nahwu. Kata alumin nahwi seperti belajar ilmu nahwu wa gori bil kitabi jeung perkara langkana kitab atau Al-Quran wa sunnati jeung sunnah mimma tina perkara ya tawaqafu anu jadi kandek ya tawaqafu anu jadi eureud atau menjadi harus naon fahmu syariati maham syariat alaihi luhureun itu mah wa muharramatan jeung eta aya buh eta aya hukum haram eta diharamkeun naon perkara kamadhabil qadariyati seperti madhabna paham qadariyah sanes qadirnya wal jabariyati jeung paham jabariyah wal mujassimati jeung paham mujassimah wa mangdubatan jeung eta hukum sunnah ayana naon perkara ka ihdasir ribati seperti ngadamel anyarna pirang-pirang pondok wal madarisi jeung pirang-pirang madrasah atau nabi sekolah wa kulli ihsani jeung tiap-tiap perkara atau ngadamel kasayan lam yuhad anu henteu dikanyahokeun lam yuhad anu henteu dikanyahokeun fil asri dina zaman lam yuha anu dikanyahokeun laun kuluma fil asri dina zaman al awali an awal wa makruhatan jeung eta hukum aya oge buh eta dimakruhkeun aya nama kazah zafatil masajidi seperti ngahias pirang-pirang masjid wa tazwikil masahifi jeung nyoeh pirang-pirang wa tazwikil masahifi jeung mais-maisi atau ngahiasi pirang-pirang mushaf wa membuahatan jeung eta hukumna oge aya anu mubah kal musafahati seperti sasalaman akibat sholati subhi sabadana salat subuh wal asri jeung asar wa tawassui jeung ngajieun kajembaran ngalap kajembaran fil kali dina tempat dina emamen wal masyrabi jeung inumeun wal malbasi jeung pakaian wa ghairi dzalika jeung liana itu tina kata alumin nahwi lahirihi tah tina ieu lanjut fa idza arafta maka dina nalikana terang anjeun makana perkara dzukira anu disebut anu ma ta'lam mangka uninga anjeun annama kana saenyana perkara kila anu diucapkeun naon ma an rupana annahu saenyana ma eta bid'atun bid'ah kati hadis subhati seperti ngadamel tasbih wa talafudi jeung ngalafalkeun biniyati kalawan niat wa tahlili jeung tahlil inda tasadduqi nalikana sedekah anil mayit ti mayit madamil mani serta henteu ayana perkara anu nyegah anhu tina itu tasadduq wa ziyaratil kuburi jeung ziarah kubur wa nafi dzalika jeung liana itu ittihadus sabha wa ghairi dzalika jeung liana itu sabha eta laisa obarna an namanya talaisa anta aya naon mah eta bibid'atin aran bidah wa innama jeung saenyana perkara uhdisa nu diajarkeun naon mah min akhdil amwalin nasi tina nyada pirang-pirang hartana manusia bil aswaki di pirang-pirang pasar alailiyat anu bangsa wengi wala bijeng kaamengan bil qurati kalawan ngabanting wa ghairi babantingan wa ghairi zalika jeung liana itu akhdi amwal eta min syarril bidai tina pangawon-awonna bid'ah eta logatna bila anu lepat mangga lereskeun sayeuna kantun keteranganna pertimbangan dikatakan bisa dikatakan bid'ah atau bukannya yaitu al-mizanus salis mizan yang ketiga pertimbangan kita yaitu pertimbangan at-tamyiz bisawahidil ahkam yaitu dibedakannya hukum ini bid'ah atau sunnah maka dilihat dari hukumnya dari kadar hukumnya hukum yang mana hukum yang enam ini wajib sunnah haram
makruh dan khilaful aula dan mubah. Maka segala perkara yang hukumnya itu inhaza, condong kepada hukum yang 5 ini, maka itu bukan dikatakan bid'ah. Hukumnya sama. Contoh misalkan di Mekah itu kan pada zaman Kanjeng Nabi itu kan zakatnya pakai kurma, kutil balad, kurma ya, inab atau anggur. Nah, di Indonesia kan kita pakai padi. Nah, itu kan sama. Maka hukum wajib memakai padi itu hukumnya wajib. Hukum yang lain juga sama. Tafsil. Itu lihat hukumnya. Ketika diperinci masuk kepada hukum wajib, maka hukumnya wajib. Ketika masuk kepada hukum tahrim, maka hukumnya haram. Tinggal dilihat syawahidil akamnya. Itu. Terus wa ala hadzal mizan jaro kasirun minal muhaqqiqin wa atabaroha min haitsu lughati litakribi. Dan para ulama banyak yang menyamakan ini tapi dengan bahasa yang berbeda supaya lebih mudah bahasanya. Sumakola, terus Syekh Zaruk berkata wa aksamuha salah satu. Bid'ah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama bid'ah sharihah, bid'ah yang jelas, yaitu bid'ah yang tidak mempunyai asal dan juga tidak bisa dibandingkan, tidak ada perbandingannya hukum dengan hukum syara. Bahwa itu dibandingkan dengan wajib ataupun sunnah atau mandub awiri, tidak ada hukumnya, tidak ada perbandingannya. Maka hukum ini, bid'ah syariah ini bisa membunuh atau menghilangkan sunnah atau membatalkan, menghilangkan perkara yang hak. Dan ini adalah bid'ah yang paling jelek. Walaupun mungkin di situ ada dasar sandaran yang banyak, dia mempunyai seminal usul awil furu fala ibrata bihi, tidak ada ibaratnya. Nanti contohnya misalkan ada paham yang tadi qadariyah, jabariyah, walaupun mereka mempunyai sandaran itu tapi tidak ada, maka ya itu tidak termasuk walaupun dengan 1000 dasar. Asani al bid'ah al idhofiyah. Yang kedua adalah bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu apa? Yaitu bid'ah yang disandarkan kepada suatu perkara. Ketika perkara itu diterima, maka tidak bisa diperdebatkan apakah itu sunnah ataupun bid'ah, tanpa ada hilaf. Walaupun itu ada hilaf atau tidak ada hilaf, itu tidak bisa diperdebatkan. Jadi bid'ah yang disandarkan kepada suatu perkara dan tidak sah tidak sah ketika itu diperdebatkan sunnah atau bid'ah, tidak ada perdebatannya. Bid'ah idhofiyah itu. Wahya al-mabniyatu itu seperti itu. Yang bid'ah idhofiyah itu. Jadi sesuatu yang ketika diterima tidak bisa diperdebatkan fikoni sunatan au ghairu bid'ah, baik itu sunnah ataupun bukan sunnah, dengan tidak adanya khilaf, tidak bisa diperdebatkan. Mimma taqaddama, dari suatu perkara yang telah lalu. Jadi tidak bisa diperdebatkan. Idhofiyah itu disandarkan. Yang kedua yaitu bid'ah hilafiyah, yaitu bid'ah yang didasarkan pada 2 asal, yang mana 2 asal ini saling tarik menarik. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa ini hukumnya ada asalnya, maka tidak ada asalnya, maka hukumnya bid'ah. Waman qala bimuqabali qala sunnah. Ketika ada perbandingannya, maka ini dikatakan sunnah. Seperti apa yang telah diutarakan dalam bab awal tentang masalah membuat suatu organisasi dan berjamaah, karena kedua-duanya ada keterkaitan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Karena di atas dasari 2 asal yang saling menarik. Ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan ini bukan bid'ah. Kemudian Al-Alamah Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsyiri dalam Syarah Arba'in Nawawi mengatakan bahwasanya barang siapa yang membuat suatu perkara atau melindungi atau mengiyakan, maka ya suatu perkara yang baru yang belum ada pada zaman Kanjeng Nabi, maka laknat baginya. Wadakhala fil hadis al-uqudul fasid, termasuk dikatakan bid'ah adalah akad yang fasid, akad yang rusak yang tidak sesuai dengan hukum syarat hukumnya. Wal hukmu ala jahli, dan menghukumi suatu perkara tanpa mengetahui dasarnya atau ilmu. Wal juri, atau menghukumi suatu perkara dengan hukum yang menyimpang dan lain sebagainya. Mimma la yuwafiqu syara, dari segala suatu perkara yang tidak sesuai dengan syara, tidak cocok dengan syara. Wa kharaja an hukum la yahruju an dalisari. Nah, tidak bisa dikatakan bid'ah ketika perkara tersebut itu tidak keluar dari dalil syara. Contoh seperti masalah ijtihad.
yang mana antara ijtihad tersebut tidak ada persambungan ila donul mujtahid, karena masalah tersebut itu murni donul mujtahid, persangkaan mujtahid yang sudah mumpuni dalam menggali hukum ya. Kita batil mushafi seperti menulis mushaf itu bukan bid'ah. Wa tahriril madzhab, menulis ajaran-ajaran madhab. Wa kutubin nahwi, menulis kitab nahwu. Wal hisabi, menulis ilmu hisab. Walidha qasama Ibnu Salam al hawadisa ila al. Nah, ketika ada pernyataan seperti ini, maka Imam Ibnu Abi Salam menggolongkan perkara yang baru ini, yang belum ada pada zaman Rasul ini, dibagi menjadi 5 hukum. Yaitu beliau berkata, al bid'atu fi'lu ma lam yudhad fi asri Rasulillah, yaitu suatu perkara yang belum dilakukan atau belum diketahui pada zaman Rasulullah SAW. Baik itu hukumnya wajib, seperti apa hukum belajar ilmu nahwu, karena tanpa belajar ilmu nahwu kita belum bisa memahami isi Al-Quran dan hadis. Wa gharibil kitabi, memahami gharibul kitab, lafal dalam Al-Quran yang sulit dipahami itu harus dipahami, karena khawatir nanti tidak sesuai dengan arti yang ada dalam Al-Quran. Wa sunnati, dan hadis. Mimma yatawaqqafu fahmu syariat, yang mana ketika kita tidak memahami ilmu nahwu, ilmu tentang lafal-lafal yang sulit dipahami, kita tidak bisa memahami syariat secara utuh. Wa muharramatan, dan ada lagi suatu perkara itu yang dihukumi haram, baru tapi haram, seperti madhab Qadariyah dan Jabariyah, Mujassimah, itu haram karena tidak sesuai. Wa mangdubatan, hukumnya semua, seperti membuat pondok pesantren, membuat sekolah, madrasah, itu kan dulu pada kanjeng Nabi tidak, tapi itu hukumnya sunnah karena untuk jalan kebaikan. Wa kullu ihsani lam yuhad fi asil awal, dan segala perkara yang hukumnya baik untuk kebaikan yang tidak pernah dilakukan atau diketahui pada zaman awal. Wa makruhatan, hukumnya makruh, ada lagi hukumnya seperti menghiasi masjid secara berlebihan ya, secara berlebihan. Wa tazwikil masahib, dan menghiasi mushaf secara berlebihan. Wa mubahatan, dan hukumnya mubah, kal musafahati, seperti bersalaman setelah sholat subuh dan sholat asar. Wa tawassu'i fil ma'kal wal masyrab wal mas wa ghairiha, dan membuat suatu perkara tempat makan atau tempat minum yang besar atau pakaian yang besar, yaitu dan lain sebagainya, hukumnya mubah ketika hukum 5 ini sesuai atau dibandingkan dengan hukumnya 5 wajib, sunnah, makruh, mubah, maka ini hukumnya nanti yang sesuai dengan apa yang ada di hukum 5 tersebut. Fa idza arafta madza karo ta'lamu anna makila, ketika kamu sudah mengetahui suatu perkara yang telah disebutkan tadi di atas, maka sesungguhnya perkara yang dikatakan bid'ah, ada orang yang mengatakan bahwa ini bid'ah, contoh seperti membuat tasbih, melafalkan niat, contoh usolli, tahlil ketika mau bersedekah dari mayit, ma'adamil mani anhu, suatu perkara yang dikatakan bid'ah tapi tidak adanya mani, tidak ada dalil yang menyegah tentang perkara ini, seperti ziarah kubur dan lain sebagainya. Laisa bibidah, itu bukan bid'ah karena tidak adanya mani. Ketika disamakan dengan hukum-hukum haramnya, itu tidak ada. Wa innama uhdisa min ahdil amwalin nas bil aswaq al-lailiyah wala bibil qur wa ghadha min syarri bidah, dan suatu perkara yang baru, contoh seperti mengambil harta di pasar, pasar malam itu hartanya diambil, benda-bendanya diambil. Mungkin dulu itu pasti pasar itu ketika malam-malam harta orang itu diambil, kalau sudah malam mungkin tidak diambil padahal masih ada haknya, itu diambil. Bermain banting-bantingan, mungkin sampai melukai banting-bantingan, wa ghairidzalika min syar'in, itu sebagian dari paling jelek-jeleknya bid'ah, terjelek-jelek bid'ah. Mungkin itu keterangan sedikit yang kurang maksimal mungkin ya. Nanti mungkin bisa saya dalam di lain waktu nanti mengungkapkan keterangan tentang yang ini nih, yang mungkin belum saya juga paham, yang bid'ah idhofiyah, yang bid'ah. Kalau untuk logat insya Allah sudah lengkap. Kalau ada salah sedikit mohon maaf, mohon dimaklum, silakan benarkan sendiri. Untuk pemahaman mungkin kurang maksimal yang tadi bid'ah idhofiyah, yang bagian mizanu, yang bagian yang ini nih, yang bid'ah idhofiyah yang bawah. Nah, yang ini nih yang mana. Nah, bid'ah idhofiyah ini.
Ini nanti bisa dilanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab.